Allahumma salli ala nuril anwar. Ya yen tang ngucap ya si uang ngucap lau akhadani Allahu bitarkis salati ma'ama ana fihi minal maradi dolamani ing lapad lau akhadani Allah ila akhirih manane lau akhadani lamun nyiksa ing isun sapa Allahu Gusti Allah oleh nyiksa bitarkis salati sabab tinggal salat ma'ama sumartane barang silah ema anak kang utawi isun dewek iku pihi kang tetap ing dalam emak bayane emak minal marodi nyatane lara atawa gering dolamani mangka nganiaya ya Allah ing isun waka ayakula jeung disaperti ngomong si jalma ngomong nalau akhodani lamun senyiksa kakaula sa Allah Gusti Allah bitarki salati sabab tinggal salat ma'ama sarta perkara anu ari kaula eta pihi tetep aya dina eta perkara minal marodi nyaeta gering dolamani mangka ngadolim Gusti Allah ka kaula tina sawarehna murtad omongan teh nyaeta lamun seug ngomong jelema ngomong teh kieu lamun Gusti Allah nyiksa ka kuring karana kuring wani-wani ninggalkeun salat lamun Gusti Allah nyiksa ka kuring karana kuring ninggalkeun salat bari padahal mah kuring teh aya udur mana aya namun tama aya udur aya alasan teh kuring nyaeta gering coba ya namun tama kembali heula kana hukum wajibna salat hukum wajibna salat anu 5 waktu teh keur jalma anu iman keur jalma anu Islam eueuh hiji udur eueuh hiji alasan seseorang mukmin muslim ninggalkeun menang ninggalkeun karena salat anu 5 waktu sama sekali sepanjang madama akluhu sabitan sepanjang akalna normal sepanjang aya keneh akalna nyambung tidak ada malah dina kitabnya Hayatuddin diterangkeun lamun sejelema boga dugaan boga sangkaan aya hiji alasan anu ngamenangkeun henteu salat anu 5 waktu mangka jelema eta menang dipaehan secara hukum syariat lamun nyebutkeun lamun ngomong aya satu alasan anu ngamenangkeun ninggalkeun salat anu 5 waktu mangka eta jelema menang dipaehan secara hukum karena tidak ada rekumaha sok urang ayeuna mun tabayangkeunnya anu panggawat-gawatna kondisi teh panggenting-gentingna teh keur perang bener keur perang teh aya namun teh keur nyang hareupan atuh bedog keur nyang hareupan senjata apakah aya namun tama ketika jungjunan perang sareng para sahabat aya dirinya jungjunan sareng para sahabat eukeun bae keun salat mah malah aya namun tama di jama sabab perang aya dongengna jama salat sabab perang saking aya namun tama tidak ada satu alasan
komo aiku gering mah, komo aiku riweuh mah, komo ari ayeuna mun tama ari kohorea mah. Mana ayeuna mun tama alasan seseorang menang ninggalkeun karena salat anu 5 waktu. Tak ieu mah ngomongna kitu. Lamun Gusti Allah nyiksa ka kuring sabab kuring ninggalkeun salat anu 5 waktu baik sakabehna maupun nyata salah satu waktu tina waktuan 5. Hei Gusti Allah teh nyiksa ka kuring karena kuring ninggalkeun salat padahal gering teh kuring teh gering pangna teh salat teh sarua we jeung dolim Gusti Allah teh. Aya dolim teh kumaha nyaeta wad'u syai'i fi ghairi mahallihi lalawanan adil. Jadi sarua we jeung nyebut kieu Gusti Allah teh adil gitu. Lamun Gusti Allah nyiksa ka kuring karena kuring ninggalkeun salat anu 5 waktu padahal kuring teh keur gering tapi disiksa ku Allah. Tah lamun Allah nyiksa sabab eta sarua jeung Allah teh dolim. Dolim teh teu adil teh murtad eta jelema keluar tina agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intina kumaha suatu ayeuna mun tama kawajiban ti Allah Subhanahu wa taala anu dikeunakeun ayeuna ka urang anu tidak ada alasan-alasan, tidak ada udur-udur, tidak ada penyebab menang naninggalkeun eta parentahan ti Gusti Allah geus terima. Lamun teu ngomong kitu makan ukur neraka. Lamun teu ngomong ayeuna faqad dalamani atawa di dieu dalamani gitu. Kuring rumasa wani-wani ninggalkeun salat. Pedah kuring gering, kuring ge nyaho, kuring ge yakin, kuring ge percaya bahwa teu meunang sama sakali ninggalkeun salat anu 5 waktu mah walaupun keayaan kondisi kumaha bae. Ngan kuring teh dah Korea mah ieu mah ayeuna tapi masih kena menerima karena aturan eta tetep kena aya iman, tetep kena aya Islamna. Aya jeung dolamani mah sareng jeung Allah dolim leungit. Tegasna nyaeta karena tidak menerima ketentuan, tidak menerima aturan hukum kepastian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nampi. Nah, jadi kurang di dia bisa diambil nyaeta pemahaman pengertian. Nah, mun urang, mun dulur urang, sasibuk apapun gitu. Lamun dulu orang saripuh kumaha bae gering. Sing ingat. Ulah ayeuna mun tawani-wani akan bae teh salat ke kitu. Ulah. Da padahal mah da teu riweuh teu barape salat teh. Lamun urang kaayaan keur kumaha bener kumaha sing kumaha ge teu. Sok neangan ayeuna mun tama alasan atuda teu salat anu pangnaon ayeuna mun tama mutik urang pangjigah pantesna kitu naon. Urang teh teu salat teh karana eta alasan eta cik neangan alasan sugan ayeuna mun tama anu cek urang anu jigah gitu. Atuh da ayeuna mun tama abdi mah pangna ayeuna teh salat kumaha dawuh ayeuna caina. Menang ayeuna mun tama salat teu wudu menang di mana-mana eueuh macayeuna kitu. Sok ayeuna mun tah gitu. Atuh da ayeuna mun tama abdi mah da pangna teu salat teh kumaha dawuh ayeuna mun tama tutup auratna dina nalika teu boga tutup aurat menang salat tetaranya menang. Ieu pada kenangan lah. Dek neangan ayeuna mun teh coba-coba gitu. Heuda mah kumaha atuh da ieu bobolokot ayeuna mun teh mah najis. Jeung eueuh ayeuna mun teh mah paranti susucina oge. Jeung engke lamun ayeuna ditangguhkeun kana waktu
waktu di mana kaburu ayat cai da beak waktuna oge meunang salat bari bobolokot ku najis meunang sok naon deui nu ieu nu dinaon teh di rumah sakit atuh da kumaha ieu da api nuju diimpus geus kitu teh ieu namun tamah deui naon heuda abdi pun ayeuna teu tiasa mayun ka kiblat ieu mah ada ikatan geuring gitulah nu geuring heuda abdi ayeuna mun teu teu tiasa tayamum heuda abdi ayeuna teu tiasa wudu bukan jeung abdi di ayeuna mun teh goyang bobolokot ayeuna mun teu kunaji salat saaya-aya salat kitu we ngabejaan lah ya. Jadi ieu ayeuna mun tanu geuringna ulah dibikin ribet ku urang syaratna teh kitu. Pan kata ayeuna mun tanu geuring teh atuh da ayeuna mudah maneh mah teu ngarasakeun. Jadi kuring teh ieu teh ayeuna teu bisa cengkat-cengkat acan. Jadi kuring teh ayeuna mun teu bisa ayeuna mun teu kuat nebak cai-cai acan dan sebagainya. Jadi kudu teh kumaha teu da ayeuna mun teu ruku rek sujud pan alfa nya oge tah urang nu kudu nyaho tos salat kitu salat kitu sok Allahu akbar sok ayeuna ada kumaha ayeuna mun teu mah eta ruku sujud heuh sok kitu we kitu ayeuna mun teu mah ungu kitu nungkulkeun ayeuna mun teu mah sirah sok ayeuna mun teu mah sujud rada ayeuna mun teu mah kahareup saeutik tungkul tah kitu tiasa kitu tiasa. Jadi ulah sampai ka sama sekali nu keur geuring teu salat fatal eta ieu pendidikan ka urangnya engke nu geuringna ulah dibikin ribet ku urang pokona mah hayu ayeuna mun teu mah teu urang teu kiat mah ayeuna mun teu urang akor ge teu kuat di akor oge heuntong atuh ayo abdi ayeuna mun tadi abdasan aya teu kuat di abdasan oge nu penting ulah sama sakali ninggalkeun salat ayeuna saaya-aya tangke geus ayeuna mun teu mah andai kata kaburu cager tuh salat eta nyaeta neuseulkeun salat hormat waktu teh sok ayeuna mun teu nya mah aya kahariwang kodoan ieu teh sakayang seuri ayeuna satak saeutik nyieunkeun husnul khotimah ari ieu geuring teh kembangna pae aya tempodeuk paehna teu salat na kumaha ieu teh kitu anu salat tadi mah salat saaya-aya moal kasebutkeun maot ayeuna mun teu maninggalkeun salat ngahaja moal da cupar ayeuna mun teu mah eta kewajiban andai kata kaburu maot da cupar kewajiban moal ditagih kitu moal ditagih tina teu salat karana salatna teu sesuai jeung syarat mah hormat waktu teh justru hormat waktu teh bisi memeh manggih cai kaburu pae bisi memeh cager kaburu pae nyata eta gunana salat hormat waktu teh eta lamun engke ayeuna mun tekeun moe angke we geus cager rek dikodoan meunang kitu ngahaja-haja ninggalkeun salat tuluy ayeuna maksud rek dikodoan tuh da kodo jeung tinggal mah misah-misah ayeuna mun teu dosana oge jeung engke tobatna oge ayeuna misah-misah bisa aya nu ngahaja-haja ninggalkeun kana salat lima waktu kodo lain keur nyuparkeun dosa tinggal salat lain eta mah mayar hutang ari keur nyuparkeun dosa tinggal salatna tobat eta mah lain ku kodo eta lain ku kodo eta misah tobat wani-wani ninggalkeun salat eta mah mayar pokok hutang pokok dorakana mah acan ditobatan dorakana mah dosa ngahaja ninggalkeun salat mah tah ieu nu sok aya namun tama disalahgunakeun ku orang-orang awam teh subuh aya namun tama diudangkeun kebae atuh da mau wuru dikodoan
Orang gedeknya hari mau poin salat menang gitu menang gitu atau ayeuna nyawa teh ayeuna keur nyawa rariweuh engke balik lah mending dikodohan ka menang justru eta teu menang ngahaja-haja ngaluarkeun salat dina waktuna tanpa ayeuna moal udur pan udur dengan dua hiji ayeuna poho teh kadua nyaeta kadua sare ngan sakitu-kituna eta teh lain menang ninggalkeun salat wajib sama sekali tapi menang ngaluarkeun ngalakonan salat fardu eta lewat dina waktu tegasna di mana-mana engke karana sare nu teu lalawara teh poho nu teu lalawara teh pek teh lohor gejli ka asar karana aya nu dua eta tah eta doraka gitu artinya lain sama sekali ayeuna teu kudu salat kodo ngan engke kodo wungkul da ieu nah aya udur gitu ya udur eta minang ieu minang ayeuna manggihan ayeuna eta teh dulur-dulur urang hiji ayeuna mun teu kan bae engke dikoda kadua kan baelah engke pidyahan we ta eta. Jadi pijah teh meureunnan samarukna mere peluang bae teu salat oge asal daek ngaluarkeun sawaktu sareter eta oge urang ayeuna di mana-mana hoream daek mun bisa mah digantian ku pijah. Jadi pijah lain keur ngagantian salat anu mana salatna ngahaja-haja ditinggalkeun lain gitu. Jadi ulah aya namun karena aya sunat menang di pijahan tuluy orang boga paham akan baik teu salat oge engke dibayar pijahna lain aya namun arti tadi umum teh kitu di umum teh nu katingali teh begitu ta salatan biasa engke di pijahan udah menang aya lamun aya namun tema puasa aya gitu puasa mah awewe keur nyusuan gitu karena aya namun tema hariwang kabudak dek dibatalkeun we aya namun tema puasa teh tak engke teh aya namun dina bulan Sawal teh karena aya namun tah hubungan jeung karunya kabudak teh anu keur nyusu teh menang teu puasa Ramadan engke dina bulan Sawal kaditu qada jeung bayar pijah menang dina puasa mah atawa aya namun tama awe anu keur kakandungan karena khawatir ku kandungan ieu dek dibatalkeun we puasa teh ieu karunya bisi kaganggu ieu kandungan ieu hamilan batalkeun pasawar menang ta engke aya namun taman tina bulan Sawal kaditu kodoan we ongko pijah ongko gitu kodoan ongko pijah ongko jadi hartina kieu ibadah salat mah salat anu lima waktu maksudna kewajiban salat anu lima waktu mah sama sekali teu aya hubungan jeung materi sama sekali teu aya hubungan jeung andai kata teu boga naon-naon acan gitulah baju teu boga gitu tuluy aya namun tama urang keur tutup aurat teh keur meuli cai aya namun tama teu boga gitu angger salat wajib teu meunang pedah dina situasi kitu tuluy ayeuna ninggalkeun ngahaja-haja ninggalkeun salat anu waktu tuluy engke akeun bae deuk digantian we anu teu aya hubungan jeung materi teh salat mah gitu biasa aya namun teu bisi aya nu beralasan kitu deuk kumaha we deuk kumaha bisi atuh aya di bisi aya nu beralasan mung aya namun ta satu atuh da aya namun ta mabdi kumaha lain teu aya namun ta
nu iya di nu bobolokot gitu, nu hese ayeuna mun teh model ngecet gitu ada awil teh percuma teh salat oge ayeuna ari ieu kahalangan mah wudu. Kahalangan wudu si cai teh nepi kana ieu teh tetapi kana kulit teh pan kudu ayeuna mun teh mah syaratna wudu teh nyata ulah aya anu ngahalangan dina nepi na ayeuna cai kana kulit teh percuma kieu salat mah salat teh. Salat mah salat ayeuna teu kudu nyewekeun eta ngaruksak leungeun henteu. Teu kudu ngaruksak ayeuna nyewek eta ayeuna mun teu nepal teh tapi ka rajat leungeun henteu. Cuman ke meureun di mana-mana geus kalaan etana anu ngahalanganana yah kodoan kitu. Salat darurat teh salat darurat disebutkeun hormat waktu teh matak ieu ayeuna aya bahasa lamun seug Allah nyiksa ka kuring gara-gara kuring ninggalkeun salat fardu padahal mah kuring teh gering gitu sarua we jeung Allah teh zalim murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Entah kita tah saya karena kewajiban terimakeun. Jadi kewajiban aya salat mah geus aya namun titik alasan gitu nya. Alasan. Urang aya namun tamaker bobolokot ku najis teu bisa maresihan najis. Urang aya namun tamaker di panyabaan anu ayeuna teu mungkin turun heula gitu. Urang keur di hiji daerah anu teu nyaho kiblatna kitu we. Pokona mah ieu perhitungan urang lah kiblat teh ka ditu. Nah, jadikeun salat eta ngarep ka dinya. Engke bila mana geus ayeuna beres salat tuluy aya keluar waktu salah geuning tadi teh nyang harup ka kiblat teh tinggal kodoan we. Lamun kaburu maot ku salat eta geus mah daraka ninggalkeun salat. Lamun kaburu maot can kodoan padahal eta teh salah kiblat teh. Tuh gitu salat mah tidak ada ayeuna mun tama alasan ninggalkeun salat. Mutak ujug-ujug lamun disebutkeun sarua jeung zalim Allah ka kuring ya murtad. Jadi Allah teh meureunan ayeuna mun teh teu adil kitu zalim teh. Teu zalim. Lanjut hiji deui. Au qala atawa ngucap jasi wong oleh ngucap li paklin maring pagawean sewiji sifate paklin hadisa kang anyar-anyar ya paklin ngucap hadza bi ghairi takdirillahi ing lapad hadza bi ghairi takdirillahi manana hadza utawi ikilah faklun iku bigari takdirillahi kang tetep kalawan liyane pangawasane Gusti Allah atawa papastene Gusti Allah kang tetep kalawan liyane papastene Gusti Allah. Aqala atawa ngomong si jalma ngomong naripalin kana hiji kegiatan hiji pagawean tuh hadisa anu tiba-tiba eta pagawean nyaeta ngomongna hadza bi ghairi takdirillahi hada ari ieu pagawean teh eta bi ghairi takdirillahi anu tetep kulain papasten ti Gusti Allah. Ya namun teh ngomong tapi bijilna nyaeta tina hate ngomong anu sarua jeung hate omongan eta teh nu matak ayeuna murtad nu matak ngaluarkeun tina agama Islam teh geura ayeuna mun tama jelema nyaeta ngomongkeun kana sesuatu kejadian anu tiba-tiba terjadi nyaeta terjadi ieu teh lain atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Pun ieu teh ayeuna sagala kejadian naon bae anu tumiba ka urang oge ayeuna mun tama kejadian-kejadian anu bijil tina pagawean urang
eta teh kabeh atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kari-kari ieu disebutkeun lain naon? Lain takdir Allah. Panu hati ditekadkeun. Allah Subhanahu wa ta'ala ngadawukeun wallahu khalaqakum. Hiji Allah teh anu nyiptakeun urang wa mata malun jeung sakabeh kegiatan tuh jeung sakabeh gerakan jeung sakabeh aktivitas jeung sakabeh kajadian anu terjadi ka urang. Jadi Allah teh nyiptakeun urang nawungkul, termasuk Allah teh nyiptakeun sagala anu terjadi ayeuna ka urang jeung sagala anu terjadi sabab urang. Itu moal kaluar tina takdir Allah. Ieu dilainkeun lain takdir Allah. Nu matak di mana-mana ayeuna mun tegas berbicara takdir sukut teh. Ulah sok ayeuna mun tamah dipanteng. Ulah sok dipanteng geuning ayeuna mun tama di mana-mana baturnya ngupahan ka urang teh sok amak teh kitu sok amuk teh sok malikeun sing sabar atuh da ieu teh atuh da urang teh geus takdir ti Gusti Allah kumaha nu keur amuk yah takdir gitu tah eta ke ayeuna eta teh ayeuna kumaha ieu teh iman gitu akidah lain takdir dah mun teu geus buru-buru ayeuna eleh ku eta mah eleh ayeuna mun teu mah ku takdir letak di mana-mana ayeuna mun teu berbicara tentang takdir geus urang teh ayeuna sukut geus urang teh ayeuna taluk di mana-mana eta mah jurus pamungkas ya. Jurus pamungkas di mana berbicara ayeuna syariat bisa ayeuna ukal ekol itu ya di mana geus berbicara takdir mah titik jurus pamungkas urang moal bisa ngomentari tangkena teh sok diakalan ayeuna ku satana heueuh da takdir oge da lamun teu tah mulai dek main teh ye dek ngagoncangkeun ayeuna mun teh kana akidah ya satan da angre takdir ge da lamun teu kitu mah ayeuna mun teh moal Allah ge motah eta dek ngarobah teh tina ati urang ayeuna keyakinan urang dek ngarobah bahwa ayeuna mun teh dek ngarobah keyakinan bahwa sakabeh perkara anu terjadi di ayeuna mun teh depan urang ieu nu terjadi ka urang terhadap orang lain itu teh moal kaluar tina takdir Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayeuna ieu nyebutkeun lain ieu lain takdir ieu mah nya ku urang ieu mah ku urang lain ku takdir Allah ieu mah da eta murtad. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah masih gar tengah itu. Jadi di mana-mana orang ayeuna mun tama ieu keur jongjon dina syariat sing ingat kana hakikat gitu. Sing ingat ya eta kana hakikat sing ingat. Jeung di mana-mana ayeuna urang keur jongjon tarik dina hakikat gitu. Sing ingat aya alam syariat aya alam cabul jadi saimbang nyumbangkeun ayeuna syariat jeung hakikat eta akidah ahli sunnah wal jamaah. Lamun ayeuna mun tanakan hakikat tungkul ngaranna qadariyah. Lamun ayeuna mun tamakana syariat tungkul ngaranna jabariyah. Eta ayeuna mun tama anu moncor tina akidah ahli sunnah wal jamaah sigar tengah rek kana syariat rek kana hakikat ketika ayeuna menjalankeun syariat sesuai jeung syariat engke hasilna engke efekna tina syariat eta efek teh sangkilang ieu teh di trending semaksimal sematang ayeuna mungkin gagah tina ayeuna prediksi teu sesuai prediksi memang ayeuna sagala rupa takdir Allah tuh kitu geus cager teu cager ayeuna mun tama kitu. Jadi aya pangbalikan aya akidah teh paranti pangbalikan urang
kehul ayeuna mun teh ka seseorang terus tah mun ieu mun teu balik ya dibalikeun kana akidah keuh tapi ka iraha oge da si eta moal ayeuna urang moal tapi kepaeh oge ti ka 7 turunan oge eta geus ayeuna aya kehilangan ayeuna mun teu marasa kana takdir Gusti Allah kehilangan ayeuna rasa eta. Lamun keur amuk-amuk teh gerasa urang ge jol ayeuna harita keneh ayeuna mun teu eureun. Mun urang sadar kana pangbalikan gerasa ayeuna. Aya urang pamajikan teh hayang balageur. Hayang balageur we nya, tuluy urang teh diusahakeun asa papatahan ngagarugu ayeuna kabeh teh. Lamun urang teh digugu sok keuheut teh ayeuna terus tapi ka ayeuna mang tahun-tahun. Sia ayeuna moal di handar buntik itu maneh ayeuna ngagugu mah ayeuna ka urang. Tah balik deui. Tah ayeuna moal kaluar tina takdir Allah tah ayeuna balik dicager deui kitu. Tah engke teh geus cager kitu teh moal kieu kan bae da geus takdir Allah kan. Moal tah ari cenah wajah mah ieu tetep syariat ayeuna kudu dijalankeun. Syariat kudu dijalankeun. Engke teh kumaha pok deui dibejaan deui dipapatahan deui dipapatahan da ulah bosen teh gitu. Nah ai geus kitu teh ayeuna mun teh mah eueuh hasilna ayeuna mun teh ret deui ai heuh ketan takdir teh Allah gitu. Nah engke teh cenah teh negara takdir ayeuna Allah gitu takdir Allah da bae ayeuna mun teh mah antep da geus takdirna teh Allah ayeuna mun teh mah kitu geus ayeuna patokanana ketetapan teh Gusti Allah ayeuna sing ingat kana syariat aya kewajiban ngabejaan wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tetep wa ma alaina illal balagul mubin bejakeun bejaan carek titah terus tuh gitu mata ayeuna mun teh mah aya keseimbangan eta ketika suatu kejadian ieu pok anu sarua ieu popokate jeung ati bahwa ieu teh lain atas takdir Allah Subhanahu wa taala kelenceng iman teh naudzubillahi min dzalik. Sing daek mata doa akasah tanya eta jadi urang teh loba pisan anu teu karasa tuplas cepos ayeuna mun teh mah ieu omongan urang tuluy anu dibarengan jeung ati anu tanpa disadari anu urang ayeuna tanpa sadar ieu ayeuna geuningan eta teh kikituan teh matak ngamurtadkeun matak ngaluarkeun tina agama Islam. Muga-muga ayeuna mah ulah ayeuna mun teu urang ya terlalu mastikeun teuing kana sabab sehingga poho karena ketentuan karena takdir karena rencana Allah Subhanahu wa taala segala kejadian teh cepet-cepet sadar. Tage sadar kitu balik deui da kudu nyareat urang teh kudu berusaha deui. Ada orang yang kadang-kadang ayeuna mun teh kamurid kabudak sakeu Aisyana pelet tapi aku Aisyana turunan saha satana aya teu saeutik budak Aisyah pelet tapi aku sorangan dah tah keur leungit heula tah keur leungit heula engke teh datang saha jelemana anu teu hayang calakan merenceuna saha jelemana anu teu hayang pinter dasar ge hayang pinter sok atuh pinterkeun ayeuna mun teh mah ku anjeun ayo kita nu pinterkeun teh Allah anu nyerdaskeun teh Allah hampurajang sadar ayeuna mah Allah anu ngerasakeun anak tuh walila mah ngageno ka ayeuna mun teh manaon ka keukeuh ka teu panuju teh moal di mana-mana kuat mah ayeuna mun teh mah akidahna kitu di
di mana-mana ayeuna akidah nu lemah eta we digulung teh syarat da sia teh lamun ayeuna mun teh daek mah ngapalkeun moal kieu pek tah keur dina syariat sok ayeuna mun teh maneh lamun ayeuna mun teh daek ngaji daek ayeuna mun teh indit mah daek ngapalkeun daek ayeuna mun tolah moal pelat kieu moal pek ayeuna mun teh mah ngan ulah lepas ieu balik deui nah sing jelema ayeuna mun tamatoh-tohan oge Allah teu ngarsakeun teu nakdirkeun balik sadar deui. Jadi ketika ayeuna mun teh urang ulin di alam syariat teh ieu mah tong lesot da ieu mah ngaranna ke akidah cecekelan ieu mah ulah lesot da ieu. Tadi khawatirkeun teh nyaeta bisi lesot nu di jero urang ayeuna mun teh ngomong hati-hati teh kudu kontrol heula kitu di jero itu. Memeh pok mun ngamek memeh ayeuna ngamek tangreun heula ieu ikat heula ieu tahan heula ayeuna mun teh ieu da kakara ka ayeuna mun teh ngamek eta ngamek karena Allah teh kitu yagdabulillah teh gitu hayagdabu anu tadina geus ayeuna mun teh amargang ku nafsu mah meunang ayeuna yagdabulillah da ieu teh amuk karena Allah urang mah gitu bari ti paporongos bari itu bari reng hapranyop oge aya namun yagdabulillah mah ketika aya namun tamanehana ieu ayeuna asup deui kana jalan ayeuna anu pikarida ku Allah nya geus da tadi ge amok ngewa teh ayeuna naon teu akur nya eta jeung anu naon dianjurkeun diparentahkeun ku Gusti Allah balik deui cager haita keneh oge kan orang masuk aya dendam ke sumat sok ayeuna neuteuli sok ayeuna mentang ngungkit teh atuh da ayeuna mun teh puguh lain anu bener amokna ayeuna karana Allah jelema geus bageur ge jelema geus bari pikir ge anger bah api-api ya gitu ieu teh gampang ieu teh ngajaga akidah teh gampang tuh urusanana di jero atuh da urusanana di jero tak aya namun teh menyebutkeun ka Allah Subhanahu wa taala dipaparin paguh aya namun teh makayakinan iman urang din hati ulah aya namun teh melesot ulah ayeuna kahijab ku alam-alam ayeuna kasat mata ieu kayakinan hati mah ieu beda deui dan kata orang terek walik ayeuna ka ditu teh jeung malaikat ajara ieu teh lain di dieu lain nu dina sungut lain nu dina pano nu di dieu nu aya dina ati ayeuna kayakinan nu ayeuna kakara ayeuna mun tah bisa kabawa maot teh ayeuna lesot tina kayakinan dina jero ati masih kena ayeuna kahijab masih kena terhalang dek mangeran ka Allah dek ngadawi kajungjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh masih kena ayeuna kahijab itu mata kamulak walid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah eta puncak nama urang teh nyata kabeungkeut ku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allah sebagai pangeran nyata junjunan sebagai utusan mun orang puncak-puncak na ayeuna mun tamah diancam ku seseorang kadinya balik teh sok sia dek nurut ka saha ayeuna mun tamah dek nurut ayeuna ka aing dek nurut ayeuna mun tamah ka situ bade turut ka Allah ka Rasulullah kita maka ayeuna mun tamah situ ai kaluar mah ayeuna mun tamah tina jalan Allah tina jalan Rasul moal tak kajieun sarirah anu ayeuna mun tamah kaluar mah tina jalan Allah tina jalan Rasul moal ketika orang benang di gos sok si ayeuna mun teh dek ngilu ka situ dek ngilu ka si ayeuna mun teh ngilu ka urang gitu karena ieu lesot akidah padahal ayeuna lamun urang balik kana ada orang mah ayeuna mun teh hakikatna lain dek nuturkeun kolot lain dek nuturkeun babaturan lain dek nuturkeun guru tah urang ayeuna mun teh akang ulah ditingali ayeuna hakikat ulah da meureun ayeuna kudu aya dina ati pang ayeuna urang nuturkeun andai kata ieu mah nuturkeun ayeuna akang meureun ayeuna mun teh cocok jeung jalan Allah jalan Rasul engke ketika ayeuna naudzubillah min dzalik akang mengko tidinya moal ada tadi oge nuturkeun akang teh ayeuna mun teh mah dina nalika akur jeung jalan Allah jalan Rasul kitu nu bari
orang mah jual ayeuna kagos tadi kitu kan sok sia dek nuturkeun situ dek nuturkeun ayeuna urang nuturkeun Allah nuturkeun Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngan sok leungit heula eta puyeng dina pikiran teh pagujud ayeuna aing ka ditu kumaha ka dieu kumaha lamun ayeuna ka Allah mah ka Rasul moal ka ditu kumaha ka dieu kumaha cocok ayeuna nyuhun tajeng jalan Allah jang Rasul dek sage dek dituturkeun dek batur oge dek dengeun oge kajian kolot kajian dulur teu akur jeung jalan Allah jalan Rasul moal dah karana ayeuna akidahna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah geura sok moal babari kagos moal di mana-mana paguh eta moal babari kagos ku jelema moal sok sia dek ayeuna nuturkeun situ dek nuturkeun Allah Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kajian ayeuna mun tah salira sobat abdi teh akur mah ayeuna tah urang teh pan ieu teh keur nganyahokeun jalan anu pikaredo ku Allah anu pikaredo ku Rasul parentahan anu parentah ku Allah parentah ku Rasul panyarek anu dicarek ku Allah sing paguh ieuna atuh dina atina gitu ngarah orang teh aya namun teh kita berhadapan aya di jeung makhluk teh sok sia dek nuturkeun saatnya maneh dek nuturkeun situ nuturkeun aya namun teh mah urang Allah Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu moal babari ngagibeg aya namun teh ari kuat fondasina di urang tah longer fondasina bingung urang teh aya ka ika ditu kumaha ika dieu tah da aya la ilaha Muhammadur Rasul moal kitu moal gitu moal aya bingung gitu aing bingung gitu ai ka ditu kumaha ai ka dieu kumaha eta kasieun urang kasieun ku Allah ku Rasul atuh kusaha aya eta urang rek nuturkeun ka Allah ka Rasul aya eta urang rek ngagugu ka Allah ka Rasul tadi dinya maena hadirkeun ayeuna eta moal bingung moal aya istilah aing ai ka ditu kumaha ai ka dieu kumaha moal leungit eta serba salah eta moal tah urang teh leungit heula eta watak teu gampang aya namun teh ngeundeun kayakinan dina jero ati teh teu kudu make guru mursid dek paeuh eta teh teu cukup ku kikian teu cukup ku ungkapan teu kudu aya pamageuh ditungtun ayeuna ku guru-guru mursid insyaallah moal ayeuna mun teh urang bingung ayeuna kamalamun jeung ayeuna berhadapan jeung dajjal meureun sieun keneh ku porongos urang teh ku jelema teh sieun keneh ayeuna ku ditembak sieun keneh ku dipaehan sieun keneh ku kamalamun geus papaeun jeung dajjal meureun kitu kamu mohon papaeun jeung dajjal diajar balikeun karena pondasi orang karena dasar orang pemberangkatan teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sok berhubungan jeung papada aya namun teh inget pangbalikan kadinya kabeh teh akur teu jeung Allah jeung Rasul ada akur moal sehingga aya namun tama kumaha nah dina eta teh dina katerangan teh la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliqi la ta'ata lil makhluqi fi maksiatil khaliqi teu aya istilah kudu ngagugu ka makhluk walau liwalidaini najan sekalipun ka indung ka bapa ketika ia bertentangan jeung larangan Allah ketika ia bertentangan jeung parentahan Gusti Allah anu wajib kajian datang na aya tisa-tisa bertentangan mah teu aya istilah heuda mah kumaha da kolot heuda kumaha ieu mah da guru ketika geus ayeuna mun tama aika makhluk ngagugu taat pedah saha teh pedah atasan pedah dunungan pedah
kolot pedah guru tingali heula fi maksiatil khaliq ai ka pangeran doraka teu ngagugu ka itu lamun ayeuna ka Allah maksiat mah daya ya namun teu istilah kewajiban ngagugu ka makhluk sementara ai ka Allah bae maksiat diajar aya namun tak kitu lah diajar aya na kitu saya tika-tikana daya teh eta naon teh kaludung kawani teh nungtut aya namun teh urang teh ketika berhadapan jeung masalah aya namun teh makhluk ketika aya eta mah nungtut aya kitu mah nu lengor nyata elehan gitu ya leok deui atuh da ieu teh aya namun teh urang teh aya kumaha atuh da sieun atuh da power atau dah kumaha lamun kitu orang teh itu sieun dia leungit eta pondasi eta leungit eta sok maju kanya urangna bener ayeuna ngagugun ka Allah gitu urangna bener nuturkeun ka Rasul genah dinya jong istiqomah teh pageuh insya Allah eta kudu ayeuna mun tong diperpanjang bahasanna karena ieu mah berkaitan jeung akidah teh atuh da berkaitan jeung akidah kudu bisa ayeuna pageuh ketika ayeuna seseorang nyata ngomong karena suatu aktivitas kegiatan anu tiba-tiba ayeuna terjadi disebutkan bahwa ieu teh lain tina takdir ketentuan kepastian ti Allah kejadian kieu teh murtad naudzubillah min dzalik wallahu a'lam bissawab.